jamaah ahli mingonan putinan anu kusim abdi dihormati kalian mugia salamina ku Allah taala dimuliakeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah berkah inayah sareng iradahna Allah dina ieu kasempatan anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala urang sadayana parantos tiasa diumum bermuajahah silaturahmi deui dina setiap samingon sakali nu disebat ku urang mingonan. Mugia sabab sumping hadir di bumi masing-masing kana ieu patempatan nu caket nu tebih nu sepuh nu anom. Mugia sing jadi sabab kana hasil ridho sinareng rahmatna Allah Rabbul Alamin. Atuh sabab urang ngariung dina ieu tempat teh muga-muga nu maha suci ngahujanan taufik jeung hidayah ka urang sahinggakeun urang sadayana sing diistiqomahkeun dina ibadah, dikuatkeun di mana ditibaan musibah, oge di mana-mana urang sadayana titis tulis bagja diri ajal mapagumur maot disebatna muga-muga sing nitenan dina maut husnul khotimah jane maut nyanak iman sinareng Islam amin ya rabbal alamin. Oge sakumaha biasa mabdi sok ngisi waktos setiap kali samingon sakali atau nabi kadang-kadang 2 minggu sakali gitu ya. Sok ngisi waktos nu aya kaitan jeung masalah agama khususna nu ku ulama dicaritakeun nu patali jeung ibadah urang ka Allah nu sok unggal poe unggal peuting ku urang dipigawe. Nu disebut we ku ulama ilmu fikih ngaranna teh. Nu jadi tujuan pokok teu aya sanes bisi teuing hanas ku hanas ku urang dipigawe nanging teu aya imbalanana. Bahasa urangna timbul weh capek gawe teu kapake. Kapan urang ge rugi meureun lamun kitu. Cobi we lamun urang nyobian damel di batur. Mun meureun tukang bas jadi bas. Lamun tukang ngoret, kuli ngoret barar itu arek kuli naon wae mun seuk teu kapake boroning beh dituna nepi ka boga hasil. Nu paling khawatir mah dibaledogkeun ka urang bari dijejeleh. Makana aya sebagian ulama nu nyaritakeun lamun sekurang amal ibadah ka Allah Rabbul Alamin nu dipigawe ku urang salat di antarana ta eta salat bakal aya nu dilipetan jiga kain kena di akhirat bakal dibaledugkeun ka jelema nu sok salatna. Itu nu sok salat nyaritakeun. Beda deui jeung nu tarang ke lain deui caritana. Ieu mah cacak ning osok salat dipigawe duhur, asar, magrib, isya jeung subuhna teu katinggaleun malah berjamaah na ngeureuyeuh ananging salatna teh teu jadi ladang ibadah ka Allah Rabbul Alamin malahkeun eta salat mun ceuk bahasa urang mah kieu tah dahar salat maneh teu ditarima ku kami. Nah makana insyaallah salit seueurna abdi bakal ngaguar tentang kaitan jeung eta. Mudah-mudahan Allah masih taufik khusus ka abdi umumna mah ka sadaya warga jamaah anu hadir nu teu hadir oge sami muga-muga taufik jeung hidayah diturunkeun ku Allah nepi ka urang sadayana dina waktu ngalaksanakeun ibadah teh sing sesuai jeung aturan nu diaturkeun ku Allah melalui agama nu dibawakeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi keneh waktu urang ngalaksanakeun peringatan Isra Mi'raj tanda cinta, tanda bunga, tanda na urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Para bapak nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, ti payun masih kene nyaritakeun tentang rukun Islam. Rukun Islam teh jumlahna aya 5. Nu kahiji syahadat, nu kadua salat, nu katilu zakat, nu kaopat puasa, nu kalima munggah haji. Secara keseluruhan ti baheula ge da teu robah kitu-kitu kene. Bisi kan kadang jalmi mah nya teu akur sadayana. Naon sih nu kieu kudu dibeja-beja. Pan teu salit jalmi mah. Padahal teh nyaho tungtung. Kadang mah komen sare can nyaho akhirna model urang ningali anu ieu nu ngomen naon we lah. Lamun ti mimiti mah urang geus komen can mancan geus di ieu geus dicawan. Can ge beres geus dicawan. Lamun arek nyawan ke geus beres model jelema rek nyieun imah bas disebutna. Lamun samemeh na ku urang geus dikomen mah cilaka eta. Engke we akhirna lamun katingali goreng berarti komenan urang, lamun teu diomean deui. Tah model ngaji ge kitu, sanajan anu dicaritakeunana ku urang nu geus maklum, nu geus biasa da emang geus maklum pan ieu teh. Ngan pasti resikona jang abdi oge di mana ieu caritaan geus maklum tinangtuna lamun aya kasalahan saeutik we kasalahanna bakal jadi rame. Ku sabab geus biasa teh geus nyaho, geus umum. Model ieu nyaritakeun rukun Islam kan geus umum, geus biasa urang ge geus teu bising deui, geus apal lah. Lamun aya kasalahan ya tinangtosna didinya bakal leuwih rame tinimbang nu teu apal sama sekali. Model lajeun urang sok adenge nu ceramah ti mana we nu ceramahna ieu teh geus maklum hek salah dibacana dah ngeunah awang teh. Kitu-kitu wae cek urang teh salah kitu. Makana abi ge nya diajar hati-hati, tapi saumpamina emang aya kasalahan nya sok lereskeun dan namina ge jalmi. Malubutina kasalahan jeung kahilapan. Para bapak nu dimuliakeun ku Allah, ta eta rukun Islam teh jumlahna aya 5. Ngan urang moal wakang ngaguar hiji-hijina rukun Islam nu tadi, da eta teh panjang mun rek dipanjangan malah mah nyata urang ke bakal nyambung jeung rukun iman, bakal nyambung jeung rukun ihsan. Khusus nu dina agama kan ngabogaan 3 rukun. Agama teh 3 rukunna teh hiji rukun Islam, hiji Islam, 2 iman, 3 ihsan. Rukun iman rukun Islam 5, rukun iman genep, rukun ihsan hiji jumlah 12 tong lila teuing atuh 5 genep jeung hiji 12 sok dipake we ku urang cilaka 2. Lamun jelema cilaka 12 kacau berarti iman lapur, ihsan lapur, Islam oge lapur eta. Tak ulah kade ulah ngomong-ngomong cilaka 12. Loba teuing cilaka 12. Da urang sameme ngaguar hiji-hijina kamari urang masih kene dasar tina Islamna we heula. Geus puguh Islam teh agama nu mulia di payungan Allah, moal aya di agama nu mulia di hadapan Allah ieu agama Islam. Sesuai jeung keterangan Allah dina Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam, eta entos kan dicaritakeun. Malah mah kamari nu minggu-minggu nu itu mun teu salah nyaritakeun teh tentang cirina Islamnya. Cirina Islam teh aya sabaraha hiji kamari sugan inget keneh. Da kadang mun ngomongna ge poho sih. Eukeun we da ngaranna ge jelema. Bakat eta mah. Tempatna urang masalah, tempatna urang mah hilap mah sesuai we jeung dawuhan Kangjeng Nabi teh ninganna. Al insan mahalul khata wa nisyan. Tempatna salah jeung tempatna poho. Ngan kade sing inget deh di mana urang salah atau buru-buru balik deui kana bener. Da asal pokona jelema mah bener. Halus, malah ti dituna ge ti surga. Pan urang nyaho meureun bapa urang Nabi Adam alaihissalam asalna ge ti surga, berarti dasar pokok manusia mah kabeh ge eucereug. Ngan kadang kakiruhan we ku suasana, mun di lemur keur orok mah da eueuh bejana orok mabok. Tapi geus umur 15 tahun, 16 tahun nya gitu. Heukeun ae da eta mah bakat perjalanan hirup manusia buating eta jelema jalan salah teh rek nincak kana bener. Da moal nyaho bener mun teu nyaho salah. Atuh riweuh ayeuna lamun jelema ngaku bener tapi teu nyaho salah, harek kumaha coba? Atawa ngaku salah tapi teu nyaho bener. Nya tetep we dua-duana ge aya diciptakeun ku Allah, takdir Allah sapertos kitu, nyiptakeun teh dua-dua, beurang teuting, awewe lalaki, bener salah. Pinter, bodoh. Eta damelan Allah moal leungit nepi ka akhirat.
Kamari teh nyaritakeun cirina Islam nu jumlah aya 4 nu kahiji tawaddu ninganna. Tegasna mah ngarendahkeun diri DP-DP nafasor sopan santun. Ta cirina Islam. Di mana jelema tawaddu berarti eta cirina Islam. Sanajan teu bebeja abdi Islam Kang, lamun tawaddu berarti Islam. Lamun kakurung ku dua kalimat syahadat tadi, lamun dipanjangan mah gitu. Ngan lamun sekurang di lingkungan urang kan kabeh ge Islamnya. Hek komo kabeneran eta si jalma teh tawaddu ta eta teh cirina Islam. Nu kadua ngaraksa lisan tina ngabohong teh. Jadi sadayana teh ngajujur we dina kala ngomong teh tara ngabohong eta cirina Islam. Terus deui nu katiluna ngaraksa hate jeung awak tina toma jeung sarakah. Lamun segaya jelema nu bisa ngaraksa dirina tina toma, ngarepkeun perkara anu lain milikna. Model batur beunghar diarep-arep ku urang anu miskin. Tong make ngarep-ngarep nu batur, pigawe we urang. Toma ngarepkeun perkara tanpa aya pagawean. Kumaha atuh lamun urang gawe di batur he ngarepkeun bayaran? Eta mah lain toma rojak teh. Ngarep-ngarep lamun urang isuk-isuk yang ngadan macul di batur ya ningang ka sore ku urang teh ngarep-ngarep buruhan. Eta mah lain toma rojak. Ngan sok salah hai urang mah tong sok toma pandin ceuk ustad jeung ceuk kiai oge cenah. Malah mah nyalahkeun ka ustad jeung ka kiai lamun geus beres ceramah ngarepkeun duit wajar. Nya kade bisi di urang wajar urang ngundang anu jauh nepi ka urang terus urang mere kadinya. Atuh da batur mah geus gawe lain toma ngarep-ngarep oge da geus gawe. Dan secara sengaja mah atuh manehna datang kade nyaek naon dibarina oge. Eta anu katiluna teh ngaraksa hate jeung awak tina toma jeung sarakah. Nu kaopatna cirina Islam teh ngaraksa beuteung tina ngadahar perkara anu haram. Eta entos nu dicarioskeun dieu teh diulas sugan da nya tak kitu teh apan urang makeun aku poho tong boroning ayeuna saminggu sakali. Ayeuna ngaji isuk ngaji di geus loba poho. Komodi ya saminggu sakali. Bari kadang mah 2 minggu, geus 2 minggu meureunna. 2 minggu kumaha lebih